Ini parah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nyantainya. Nyata aduh geus 3 poe. Dengar areunah awak teh. Coba hese odom. Coba beuteung tuh nepi ka pupluk kieu teh. Ah, kurang serat eta mah, kurang ada sayuran. Tuh, meuli atuh di Bang Sajin tuh isuk-isuk. Eta tukang sayuran usuk di Parapatan ningan. Didinya mah ngabag beragah yang sayuran naon wae. Kudu minang ieu atuh ngadahar sayuran. Jadi meh teu kitu tah, meh teu selodom. Bang Sajid. Heuh, Bang Sajin. Aing ngomong meuli na sieun. Muni asa muriding kieu ngadengena ge. Ah, maka mau reading mah teh. Pan Bang Sajid mah bener nu gaib lain. Ya guys, perlu dijelaskan wae ya masih mah ya. Ya wa Bang Sajin teh urang Sumatera. Ngaranna Sajin. Jadi pan orang Sumatera mah sok disebut abang. Jadi Bang Sajin lain Bang Sajin anu gaib atuh lain. Ieu mah guys ya. Kagok edan coba guys urang tanya adinya ya. Ya wa bawuh tuh jeung maskapai. Wah atuh eta mah. Coba orang mana coba maskapai? Orang Jawa. Nang ayeuna teh pindah ka Tangerang. Bagian ngahibar-hibarkeun kapal.